Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasugli para wargi kumanir ramang mudah-mudahan sehat walafiat aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dinten ayeuna simkuring baris neraskeun hancan kamari katunda dina jajar dongeng Sunda ngadu jajaten bagian anu ka-28. Saat aja kawitan simkuring ngomajakan untuk acan subscribe, mangga diklik tombol subscribe na, terus like, terus komen, terus aktifkan notifikasina. Karena parantos subscribe hatur nuhun pisan mudah-mudahan berkah kangge urang sadayana. Der urang lajengkeun bae dina bagian anu ka-28 maranco ka sadayana. Mangsa alam harita beki burit bae. Dina waktu harita geus pasosore. Sora tong wirid oge menikan karyang di sarada patembalan jeung pada baturna. Sora hayam jago oge menicing kalawung patembalan jeung babaturanana di buruan imahna Mang Ajay. Di imahna Mang Ajay memang harita teh kadatangan semah. Da memang Mang Ajay anu ngajakanana. Saha semahnana teh nyatana Mbah Jagata, Mang Surya Bidarmini, Si Mandaka jeung Ma Uning pamajikanana Mbah Jagata. Pok harita Mang Ajay cemarita. Hatur nuhun pisan Abah. Oge kasadayana Mandaka. Parantos rulumpaheun di bumi Abah ieu di dieu. Saaya-aya cacaneutanana mangga sok dileueut, dituang. Sok mangga datang tos ieu teh. Laparkeun. Sakadap be urang masak. Ibuna urang Cina masak sareng. Iya. Si Nyai oge orang Cina masak. Nah, tang tos we lapar ka cida pinten nya. Kalem we, mamang kalem. Hatur nuhun pisan ieu parantos. Disayogikeun leueuten sareng tuangeunana. Hatur nuhun pisan ditampi. Mohon mangga. Tampi mangga. Mbah Jagata, Mang Surya Bidarmini, Si Mandaka jeung Ma Uning harita teh ngaraninum saterusna mah barang dahar. Susugu anu di aya di hareupeuna teh harita langsung dicokot dihuapkeun am-am harita menikeun ka cacamuilan. Ya bangsa ni ngopak ranginang nu kitu ilaharna ari di pilemuran mah wajib gegeplak cucur jeung rea-rea deui. Nepangkeun we ieu Mbah Jagata oge kanu sanesna. Ieu teh pun bojo nu katelah Aminah sareng ieu tuang putra anu katelah hanyi cucu. Ngan nyeta tuang putra mah itu tetiasaeun kana ilmu silat, tapi memang kusim kuring teh tekenging tekenging latihan ilmu silat. Bisi teh mah nyeta atuh pan sok hayang adu jajaten pan ngebayakeun kana kondisina, kana diri pribadina. Ya, Mang Ajay sebetulna mah tina masalah eta mah nya kumaha mamang we panginteres kumaha kesepakatanana sareng pun bojo gitu. Tapi ari kula mah tayang kitu nya sakabe jalma teh kudu bisa kena ilmu silat Mang Ajay. Naon anu jadi sabab jalma-jalma di zaman ayeuna mah tidak mengenal saha aya anu dihareupeun, saha anu aya di tukangan. Anu penting mah musuh langsung disabet. Komo pangawakan awewe mah zaman ayeuna teh loba jalma anu panonna teh kaitu ka dieu gular-gilar geuningan neangan wanoja. Tanu saena nama Mang Ajay. Kuduna gitu cina latihan ilmu silat we sakayangna. Komo mun hayang mah nyanyainya, mun hayang teh mah kana ilmu silat sok we diajar kayaknya. Seperti halna Si Mandaka ieu. Kapanan diajar lamun teu diajar mah teu bisa. Pamajikan kula oge ieu Ma Uning sarua bisaeun kana ilmu silat eta Mang Ajay. Takuana kitu pun bojo ge tah nya bojona Mang Ajay cina latihan ilmu silat kira Mang Ajay supaya bisa ngajaga diri. Mun teu Mang Ajay kebeneran keur kaluar coba saha nu ngajagaan istri atawa bojo Mang Ajay jeung tuang putra sok emutan saha. Jangan kecuali diri pribadi nah penginten Mang Ajay. Mbah Jagata panjang lebar cumaritana mere saran terutama ti ditu nama sangkan Mang Ajay teh ngalatih ilmu silat ka Bi Aminah jeung ka Nyi Cucu.
Biaminah jeung nyi cucu harita silih tetep dina jero hatina ngerasa bunga lantaran aya anu meresaran. Da biasana nama Mang Ajay di beresaran gitu kieu da teu asup lantaran memang pasipaterna sok marekedaweng, sok egois Mang Ajay teh. Ngadenge kekecepan gitu tiba Jagata Mang Ajay harita seri leutik. Hatur nuhun pisan Abah kana sarana gitunya. Ya mudah-mudahan dina hiji mangsa makula teh bisa ngalatih kana ilmu silat. Apun bojogan kanu jadi Kang Putra. Punten teh Mbak Ajay punten. Ya saya nama cenah latihan ilmu silat we tuh Mang Ajay. Ya supaya aya pengalaman gitu teh. Supaya bisa ngajaga diri jeung rea-rea deui. Ya kitunya nyai nyai teteh. Apunten teteh. Aduh, kenalkeun ya. Abi teh nu katelah Mandaka. Teteh teh saya cucunya. Si Mandaka harita cecengiran bari jeung kitu biasa serenge-serenge da geus watakna kitu. Ni cucu nempo kalakuan si Mandaka harita seuri. Naon sababna ya lucu teh ku kalakuan jeung tingkah si Mandaka. Teu naon jeung Mandaka. Mah disebat nyai oge mangga, disebat teteh oge mangga. Ngan nyata pami ningali kana kahebatan jeung Mandaka wah luar biasa hebat sakti mandraguna. Tadi teteh kali itu ningali sering si ibu si emah di dieu tapi teteh lagi dengan luar biasa. Hoyong diajarkan ilmu silat yang Mandaka. Ya bisa diatur lah. Tapi dah memang kita izin heula ka tuang rama ka Mang Ajay lamun di widian mah hayu, tapi lamun teu di widian mah teu kenging bisi bahaya. Nya sok nyai nyun ka widi we ka tuang rama ka Mang Ajay kadinya. Lantaran mun teu di widian bisi teu diridoan, bisi ilmu kurang manfaat. Leres kitu Mang Ajay. Leres memang gitu. Kudu widi heula ka Bapak. Ya mudah-mudahan we atuh. Bapak teh bisa robah sikap mimiti ayeuna mah sangkan nyai teh diajarkan ilmu silat. Sararea harita teh paguneman terus we ngobrol ngaler ngidul. Tadilah harita biaminah jeung nyi cucu teh ngoloyong ka dapur rek nyadiakeun itu jeung ieu papasakan bedek masak ngaliwet jeung rea-rea deui. Biamina oge minta bantuan ka muridna Mang Ajay sangkan nyiapkeun liwetna. Nya urang kucapkeun geus beres beh papasakanana liwetna geus asak. Atuh berak we harita kabehanana ngaringkung di tengah imah harita barang dahar bari jeung ngalecok cumarita. Sok. Sangu tah sok kadinya tah alasna bodolan atuh jang Mandaka sok. Mang Surya sok tong asa bener mini sok. Mohon jegap Mang lah, ieu jegap tong seueur teuing. Sok bisi wareg ieu. Sok jadi tunuh mun geus wareg teh. Teu naon atuh sare we di dieu lah. Toa ka mulangnya, ngenong. Aduh, are ngenong mah moal tiasa. Sok atuh ieu nuhun tampi sadayana ieu nya. Nya sararea harita teh barang dahar. Deungeunana saaya-aya sanguna sanggup puleuneuh pedok pisan. Sambal na we teu poho sambal goang menikeun kaloba. Nya sabadana barang dahar harita Abah Jagata Mang Surya jeung anu sejenna teh diuk dewe ditepas. Nya kulantaran mangsa alam teh harita geus burit sakedeung deui oge asup kana waktu magrib. Nya Abah Jagata Mang Surya jeung anu sejenna harita teh miang atawa minta izin rek mulang ka lemurna. Mang Ajay jeung anu sejenna teu bisa kukumaha lantaran Mbah Jagata oge boga hak sangkan balik kanu jadi lemurna atawa ka imahna. Ya sabada kitu Mbah Jagata Mang Surya bitar mini si Mandaka jeung mauning harita ngalios ninggalkeun buruan imahna Mang Ajay. Diteuteup harita ku Mang Ajay sakulawarga nepi ka ngilesna dina pengkolan. Di perjalanan harita, Mbah Jagata jeung anu sejenna galecok we ngobrol sangkan tereh tepi cenah jeung teu karasa capek ari ngobrol mah.
Di jalan anu ngahalangan halangan harungan lancar we nepi ka lemur angin. Bajagata jeung Mauning harita ngalios dina jalan anu beda dalantaran imahna si Mandaka jeung Bajagata teh beda. Leos harita ngakilek mengkol. Saterusna si Mandaka jeung Mang Surya Ketut Bidarmini harita ngaleos ninggalkeun Bajagata. Jadi leumpangna teh beda-beda. Ya saterusna si Mandaka Mang Surya jeung Bidarmini teh asup ka jero imahna. Terus harita teh bebersih seja ngalaksanakeun salat maghrib. Mangsa alam harita geus asup salat maghrib. Suara bebence ciang-ciang harita geus disarada di buruan imahna jalma-jalma di lemur angin. Kejadian anu geus kaalaman ku si Mandaka mangrupakeun kejadian tarung jajaten teatari tarung jajaten teatadi mangrupakeun pangalaman munggaran pikeun manehana mah bisa tarung jeung jalma-jalma anu sejen anu elmuna luar biasa. Jeung deui eta jalma teh boga paguron di tiap lemurna. Ngan si Mandaka harita masih ngahulang mikiran saha jalmana anu make tergos hideung teh. Saha sabenerna eta jalma. Ngan anu jelas eta jalma teh memang lain lalaki tapi mangrupakeun awewe. Dina waktu harita si Mandaka keur ngagoler we di kamarna bari jeung neuteup kana langit imah ngahulang mikiran eta kejadian. Saha jalmana nya? Eta teh tergos hideung jurus awak geni. Aduh sahanya. Rada aneh sebenarnya mah aneh ya. Eta jalma teh wanoja teh penasaran. Wah kitu nya cucu mah nya bisa kan kena ilmu silat. Lainnya cucu, teh cucu, ece cucu. Tapi kuring teh curiga ya kasih ece buah-buah si ece ya. Tapi memang kudu dibuktikan ya lamun si ece bisa kena ilmu silat berarti latihan silat. Isukan mana kayak itu deui dek ulin deui sugan we atuh panggih. Cek si Mandaka harita bari jeung ngagoler meureum kedua panona. Ngaku lantaran capek kuheur we si Mandaka harita sare meunikeun ka tibra. Nyerenekna mangsa alam teu karasa urang kocapkeun dina waktu isukna isuk-isuk. Sora manuk harita rarece teh jeung pada baturna jeung carwit gelebar ka ditu gelebar ka dieu meunikeun ka barungah bisa arulin jeung babaturanana. Hayam jago jeung hayam bikang harita arulin di buruan imahna si Mandaka. Sedangkeun mangsa alam dina waktu harita ningali kana panon poe mah kurang cekas kahalangan ku mega di nyamantara. Rada cedeum harita mun ningali kana hujan mah memang rada-rada aya kesempatan pikeun hujan. Tapi sok sanajan kitu si Mandaka henteu putus harapan. Manehanana teu dek izin harita. Lantaran panasaran cenah hayang manggihan wanoja atawa si cucu teh anakna Mang Ajai. Umurna memang saluhureun manehanana. Tapi sok sanajan kitu ari gaul mah jeung sasaha oge bisa. Samemeh si Mandaka teh harita miang ka lembur hanyi cucu. Si Mandaka seperti biasa we harita ngarit heula geseruk ngarit. Sabarna beres ngarit balik deui carangka gubrag di deketan paranye. Sabada kitu si Mandaka harita barang dahar kebrus harita geus barang dahar mah mandi. Sabada kitu mah harita minta izin ka Mang Surya yen cenah dek ulin. Dek ulin cenah ka imahna. Nya cucu teh atawa ka lemur seuneu ka palabah imahna Mang Ajai teh di paguron seuneu atawa di paguron geni. Ku Mang Surya diizina da memang teu aya masalah naon-naon. An imah cenah hayang silaturahmi we, hayang ningali cenah kana kebiasaan di lemur seuneu. An ku Mang Surya teh di papadonan ulah nepikeun ka buri teuing balikna. Ya kira-kira jam 3 atau asar balikna si Mandaka harita nyanggupan. Curilat harita si Mandaka ninggalkeun buruan imahna.
Si Mandaka harita kokolepatan di sela-sela imah atau pangeusi imah di lemur angin. Jalma-jalma didinya geus teu aneh lantaran si Mandaka mah mibanda ilmu silat. Sedangkan babaturan-babaturan mah teu mibanda ilmu silat aramungeun di titah latihan ilmu silat oge. Lumatak dina waktu harita cucurlatan teh ieu mah pinter pisan jeung teu aneheun deui. Inilah antara si Mandaka geus kaluar ti lemur angin, terus harita teh lompatan dina pileweungan. Hayang ka lemur seuneu teh kudu ngaliwat leuweung heula. Da memang kitu ari di pilemuran mah sok loba tatangkalan jeung loba anu itu nu ieuna. Si Mandaka mah ngablesat we cucurlatan loncatan gampang naker. Elmu ringan tubuhna luar biasa harampang si Mandaka mah. Tegung sedila si Mandaka geus tepi weh ka lemur seuneu harita. Pelbah dinya mah si Mandaka leumpang we. Biasa we barejeng culak cileuk surangah serenge. Mun papangih teh mah jeung pangeusi lemur seuneu sok rengkuh kalawan ajrih jeung hormat. Jalma-jalma oge sarua rengkuh ari jenisna atawa jalma seuneu rengkuh mah maka pangeusi lemur oge jadi rengkuh. Delila antarana si Mandaka geus tepi we harita kadeukeuteun buruan imahna Mang Ajai. Kalebah dinya harita loba jalma keur latihan ilmu silat. Jalma-jalma teh didinya memang ngagimung latihan ilmu silat. Durder harita teh seperti biasa namanya latihan karena ilmu silat. 25 orang murid Mang Ajai harita latihan silat dilatihna teh ku si Acong, si Arkan, ku si Soma jeung si Abun. Sedangkan Nyi Cucu harita ningalikeun bae ti kaanggangan. Ku si Mandaka harita diteuteup tetela kahayangna Nyi Cucu teh bener dah hayang bisa kana ilmu silat. Tapi harita mah Nyi Cucu teu mikiran naon-naon ngan saukur diuk we harita teh dina bangku anu aya di hareupeun imahna. Itu kan dengan si Cucu teh. Si Ucu teh itu geningan. Wah, kumahanya carana ya supaya manehana teh ngaluarkeun ilmuna ya jurusna ya. Piraku aing nyamar heula mah pirakunya. Atawa kudu diuji heula ya lantaran lamun teu diuji bakal mal apa. Si Mandaka harita nyokot batu leutik. Jarak memang di si Mandaka ka Nyi Cucu teh jauh aya kana 100 meterna. Jeung kahalangan di ku jalma-jalma anu keur latihan ilmu silat. Si Mandaka harita teu asa-asa, siap batu leutik teh harita disintrek ngablesur harita ngablesat ngaliwatan jalma-jalma anu keur latihan ilmu silat. Eta batu teh ngablesut kana dadana be. Si Mandaka teu waniun ari kana tarangna Neng Cucu mah atawa Nyi Cucu masuk bisi naon bisi raheut teh ngajadikeun manehanana teh teu geulis pan. Blesat. Eta batu teh ngablesat kana dadana Nyi Cucu. Dina waktu harita Nyi Cucu bisa ngerasakeun yen aya batu anu ngablesur ka lirina. Anu antukna mah harita Nyi Cucu teu sadar sabenerna mah geus ngagerakeun badana, geus ngagerakeun elmuna. Hiup wush. Curger harita. Tiba-tiba batu leutik teh langsung hancur paburisat di hareupeun dadana Nyi Cucu lantaran Nyi Cucu harita ngadadak ngagunakeun elmuna. Ku kitu oge si Mandaka bisa ngarti. Tetela bisiin kena ilmu. Dah, tetela tuh. Nyi Cucu teh. Si Cucu teh tetela bisaan kena ilmu silat. Ahai. Nyi Cucu harita wakliuk. Manehana ngararetan jalma-jalma anu aya di sabeudeurna. Saha cenah jalmana anu geus memametkan dirina. Culak cileuk. Si Mandaka harita nyumput dina balik tatangkalan, rarancepan terus ngadeuketan. Sedangkan jalma-jalma anu latihan ilmu silat ngeuheun si Mandaka aya di dinya hare-hare be. Banjaga tau ge teu nyahoeun da banjaga memang keur aya di jero imah harita teh keur riuk ditepas. Ngan saukur nempokeun bae harita teh tina janela. Bakinilah si Mandaka teh beuki deukeut ka Nyi Cucu anu antukna mah harita. Wah, jagar cu. Aduh, guring aja ka dieu deui cu. Hayang panggih jeung cu.
Bogu we harita Nyi Cucu kaget aku kedatangan si Mandaka kadinya. Geuninganan. Aya ujang ka dieu, Jang Mandaka. Nah, tadi ka dieu mah teh kawartos heula. Henteu ah. Teh nanaon atuh hayang panggih. Hayu ce, wing teh boga penting, boga perlu kali ce. Tong di dieu tapi ngomongna jauh-jauh tong di dieu. Kumaha siap teh? Ka mana tuh Jang teh? Ka mana? Ya orang ngobrol jarak jauh. Maksudnya tong deketin yang imah di dia bisa apalin Mang Ajay si ngamek ya bro. Nyi Cucu harita penasaran karena kahayangna si Mandakanya nu antuk nama harita. Nyi Cucu harita ngaleos jeung si Mandaka ninggalkeun buruan imahna. Nyi Cucu sebenarnya mah can nyahoeun naon maksudna si Mandaka, tapi kulantaran hayang jauh ti imahna nya ku Nyi Cucu teh harita diajak ka sawah. Di lamur eta memang pasawahan teh teu jauh ti imah jeung di tempat naon teh teu hese-hese teuing lamun teh mah indit ka sawah. Ya, turun saeutik mah masih mending we henteu nepikeun ka hese jalanna. Ayo ce, tuturkan uing atuh ce. Maknya salila lempang teh gunakan ilmu tuh ce. Ilmu silat gunakan. Kebag teh Nyi Cucu harita ngarenjag. Lantaran si Mandaka bet apaleun yen dirina teh bisa kana ilmu silat. Cuma tuh tiasa kana ilmu silat atuh Jang. Henteu. Cek saha? Tadi bisa ngagunakan ilmu. Geus tong jauh-jauh teh di dewenya tong nepi ka saung di dewe ngobrol sakedeung. Tong lila teuing ieu di hanapeun tangkal nangka cukup yo. Nangkana ge aya nu asak tuh. Nya nu antuk nama harita Nyi Cucu jeung si Mandaka tiduk diuk dina handapeun tangkal naka. Didinya memang rasik da deukeut atuh jeung imahna Nyi Cucu. Kenapa kieu ce? Wing teh geus apal ece teh bisa kana ilmu silat. Jurus awak geni anu digunakeun ke ece luar biasa ce. Hebat pokona mah. Jadi ece tong ngebohong ieu kawinya. Nyi Cucu harita teu bisa kumaha lantaran si Mandaka geus apaleun ye dirina teh geus mibanda ilmu silat atau bisa kana ilmu silat dina jurus awak geni teh. Bener, aja teh bisa kena ilmu silat, tapi itu tidak rahasia. Lantaran si Abah mah teu apaleun. Ye ge latihan teh sosoranganan, Mandaka. Ye ge minta diajarkeun tanaga lapis oge. Kasih Acong jeung kasih Arkan jeung anu sejenna. Ece teh berjuang sorangan teh, Mandaka. Halus memang kudu berjuang sorangan je. Hari dibantuan ku batur mah kurang perih. Hari ku sorangan mah pan kerasa perih. Nah, bisa seperti uenya bisa kana jurus nanti pengendali tanah yang pengendali batu itu teh menang sorangan je ripuh mikir. Kudu kumaha kita cara nasang kan bisa gitu ta. Ari kana sini mana geus bisa apa jurus uing oge karang geni seuna eta mah. Jadi itu kudu diajarkeun ku batur. Bener-bener hebat. Mandaka mah bener-bener hebat. Ilmu silat numpuk, ilmu silatna nyampak. Wah, tapi da ece ge hebat. Bisa ngelekeun si Abah. Nyata nabah jaga teh sakurang-kurang nam si Abah teh eleh teh lamun misalkeun teu bogaan jurus karang banyu mah coba bayangkeun. Lamun teu bogaan jurus karang banyu pasti eleh teh si Abah teh. Nya seperti gitu teh Mandaka. Iya, memang seperti gitu aja eta teh. Si Abah pohoeun ye kana nama kana ilmu silat eta matakan kakarede gunakeun dina waktu kadese. Si Mandaka jeung Nyi Cucu terus-terusan we harita teh paguneman. Memang rada anggang ti imahna Mang Ajay. Beuki lila teh beuki uplek we ngobrolna beuki betah we ngobrolna teh. Nya kulantaran harita mangsa alam geus beurang jeung geus lila we cumarita nyatana geus aya kana sajamna leuwih. Si Mandaka harita teh ngajakan sangkan ini deui ka deketeun imahna Mang Ajay nya nu antuk nama Neng Cucu atau Nyi Cucu teh harita nangtung terus lempang ka deketeun imahna Mang Ajay. Dina palebah dinya mah si Mandaka harita memang kudu manggihan Mang Ajay lantaran naon? Lantaran geus kadinya. Si Mandaka oge harita manggihan ka Mang Ajay bungaheun lantaran si Mandaka teh kadinya. Indungna Nyi Cucu oge bi Aminah harita bungaheun ku kedatangan si Mandaka.
nya kulantaran geus waktuna barang dahar atawa dahar eta teh geus tengah poe atuh nya si manda kadek teh daek kudu bebarengan we dahar jeung kulawargana Mang Ajai. Euleuh waktosna para kaum dangu hapunten nu kasuhun ngadongengna balelol. Mung sakieu katiasana pamudah-mudahan we ieu mah etang-etang landong pangbeberahmana. Ulujeng kantun kasadayana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.